Si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilap. Yuk. Gerakan si Sadut nalikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana patepang lawung dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si getih. Ayeuna kantun bagian anu katujuhna. Atuh kukitu kukieuna mangga kanu teu acan subscribe geras subscribe heula ngarah langkung pogot sareng sumanget kasih mamang anu ngadongengna. Oge ieu dongeng si getih teh karangan Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Sumangga kukitu kukieuna ngarah teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang lajengkeun jejer carita dongeng si getih bagian anu katujuh. Tumpak tungdung. Tapi Sekarwati oge gancang harita manehanana mapag panarajang lawana ku keris bari jirimna terus jojorelatan antara gurilapna sabuk intena aji garba sakapeung kadenge sora pating balantrang pakarang seukeut anu diaradu sedengkeun di tempat sejen Kartiwa anu keur adu hareupan jeung Mayang Sakti Katut Jaya Raksa. Kadenge harita Mayang Sakti keur cumarita ditujukeun ka Kartiwa. Kartiwa, tuh deuleu ku Andika. Dulur Andika si Sekarwati geus mulai tarungna ngalawanan salaki dewek anu ngaran Aji Garba. Ayeuna giliran Andikaeun. Tinggal yang hareupan kuring duaan. Ayo, mana bedog si getih teh? Gancang keluarkeun. Sabab kuring ayeuna memang geus ngarasa penasaran. Hayang buru-buru nyaho kana keampuhan eta bedog si getih teh. Sabar heula Mayang Sakti. Oge anjeun Jayakasta. Ngeunaan bedog si getih mah gampang ayeuna oge ku kuring dikaluarkeun. Ngan kuring teu wani ngaluarkeun eta bedog ayeuna-ayeuna euy. Ari sabab gede resikona keur anjeun duaan lamun maseg kuring nepi ka ngaluarkeun eta bedog si getih. Ngadenge omongan Kartiwa seperti kitu. Jayakasta salaku salaki ti Mayang Sakti manehanana jadi ambek oge pok kadenge cumarita kurang ajar Andika teu jauh beda seperti si Sekarwati nyungur teh padu ngab abong bibir teh wengkul entah teu tulangan. Omongan Andika seperti gitu akur jeung nganggap remeh hari kitu mah kana ilmu kaula duaan deuleu. Ayo ayeuna urang buktikeun saha di antara urang tiluan anu unggul ilmuna. Ye rasakeun sabuk inten pakarang andalan kaula duaan deuleu Kartiwa. Bari sret kurilap. Mayang Sakti Katut Jayakasta meh bareng ngudar kana sabuk intena anu ngablitan kana cangkengna masing-masing warna hideung. Sabuk inten anu melit dina cangkengna sewang-sewangan harita tuluy dicabut ku maranehanana. Pok kadenge Jayakasta cumarita deui bari ngagorowok maju narajang. Tadah ya Kartiwa. Ulah nyalahkeun dewek lamun maseg poe ayeuna Andika cilaka. Heup. Iya. Curela. Jelung, klebat. Mayang Sakti Katut Jayakasta geus teu miceun deui waktu. Cirimna terus pating kolebat, pating belesat laluncatan meh bareng narajang ka Kartiwa. Sarta sabuk inten dina leungeunna terus pating hariuk bangbaraan neangan sasaran.
Antukna di eta patempatan anu anggang kapilemburan teh terus lumangsung ijen jajaten ngadu wawasen antara Sekarwati ngayonan Aji Garba katut Kartiwa anu ngalawanan Mayang Sakti jeung Jayakasta anu maju babarengan katempo. Aji Garba terus ngarangseg ku panerajangna harita teh ka Sekarwati. Sewuk wuk hiu berentang. Sewuk wuk hiu berentang. Sewuk wuk hiu berentang. Dua pakarang ampuh harita diadu deui jari jeug. Aji Garba ngajari jeug jeung mundur ka tukang dua lengkah. Bari leungeun katuhuna anu nyepengan sabuk teh jadi karasa komper jeung sing siremeun. Pok ngagalecok dina jero hatena. Edan. Keris naon cenah anu digunakeun ku Sekarwati tehnya. Keteran kakuatana bet mungguh hebat kitu euy. Dengan katuh dewek oge. Waktu bieu ngaliwatan pakarang anu bentrok langsung komper jeung peureus karasana. Coba aing anu kadorong mundur ka tukang deui. Hebat oge tenaga lapisan manehanana. Bener-bener hebat eta si Sekarwati teh. Ceuk gerantasna Aji Garba anu langsung harita nemu kakaget. Tapi teu lila kituna teh. Aji Garba langsung maju deui narajang kalawan gerakan anu leuwih cepet batan tadi. Corelak, jeleng. Wuk 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 wuk. Hiu, koleba, jeleng. Plos. Nalika sabuk inten Aji Garba ngarah kana sukuna sakilat. Sekarwati ngangkatkeun kadua sukuna bari awakna ngajorelat di luhur dua kali. Corelak, corelak, corelak. Tapi acan oge Sekarwati napakeun sukuna kana lemah. Aji Garba geus nyusul tepus deui nyabetkeun sabuk intena. Atuh antuk nama Sekarwati jejorelatan di luhur. Sedengkeun anu tarung antara Kartiwa jeung dua lawana harita teh munggu leuwih ragot kayaan tarungna hiji lawan dua. Mungguh memang teu imbang ceuk syariat mah. Tapi pikeun Kartiwa mah harita anu ngalawanan dua jago pilih tanding. Henteu ieu mata ngarasa saber atawa dibarengan ku hate gimit. Sabab dirina memang geus dibekalan ku ilmu anu leuwih ti cukup jeung yakin kana kemampuan pribadina. Sabalikna pikeun Mayang Sakti katut Jayakasta mah anu ngarangseg ku panerajang kanu jadi lawana daek teu daek kudu ngaku dina jero hatena yen Kartiwa teh memang mibanda ilmu tataran pinunjul. Malah dina hiji kasempatan anu hade harita Kartiwa terus bisa ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana carehamna Jayakasta. Kituna teh bareng jeung nyingkahan kolebatna dua sabuk inten sekaligus tinu jadi lawana. Badana semu ngalayang. Corelak, jeleng, wuk, hiu, kolebat, jeleng, plos, plos, plos. Corelak, jeleng, wuk, hiu, jebrot, ketuk, tos. Aduh! Banggieu, cari jeug. Jayakasta anu kabeunangan ku tajongan Kartiwa ngabangkieun mundur ka tukang ruas bari ngarasa nyeri. Jayakasta ngagerok kaget jeung nyeri. Bari ngajari jeug mundur ka tukang awakna tilu lengkah. Hadena deui sakali sewang Sekarwati oge bisa ngasupkeun panerajang balasan kanu jadi lawana dina waktu anu ngan ukur gese saeutik. Ya, siuk, dua, jebrot, celebet, dua, des. Aduh, bangkieung, cari jeug, hegak. Sekarwati harita mampu ngasupkeun panerajang kana iga burung Aji Garba. Iga burungna Aji Garba anu harita kabeunangan teh. Aji Garba ngagero bari burial buncelik panona lantaran seueul iga burungna diketik ku Sekarwati dina jurus jalak pengkor tataran kahiji. Aduh, tetela si Sekarwati hebat ilmuna euy. Ceuk Aji Garba nambahan rasa kakagetna bari sumengir nahan ka nyeri. Pok kadenge Sekarwati cumarita. Kunaon Andika Aji Garba? Bangun anu kaget kitu. Ceuk Sekarwati bari neuteup antep ka Aji Garba.
Aji Garba gancang ngawalon. Andika memang hebat Sekarwati. Tapi dewek oge can rumasa elehe ku Andika. Sebab dewek can kabeh ngaluarkeun ilmu ampuh pikeun ngelehkeun Andika deuleu Sekarwati. Hade atuh Aji Garba. Sok. Gerak ketrukeun pangarti anjeun teh kabeh Aji Garba. Gerak budalkeun pangabisa anjeun. Tapi kumaha hebatna ilmu anjeun teh? Tayana naon apikeun diri kaula mah Aji Garba? Ulangan ukur wani nang tanggungkul. Hayo, gerak maju dina rajang. Pindo silemu mah. Hayo. Montong wakas sombong anjeun Sekarwati. Dewek can rumasa eleh jajaten ku Andika deuleu. Aji Garba ngaheap panas hatena. Gancang manehanana ngawangun deui pasangan dina jurus-jurusna anu leuwih ampuh. Sekarwati, tadah ieu panerajang dewek sia. Modar sia ayeuna mah. Heup. Iya. Curela, celeng, kolebak, wuk, hiu. Pikeun anu kasakitu kalina, Aji Garba harita loncat deui maju narajang ka Sekarwati. Gerakanana munggu beuki tambah cepet bae jeung garang. Anu ngalantarankeun Sekarwati lumayan rada kadese oge. Malah jurus-jurusna oge beda jeung jurus-jurus mimiti harita mah. Sekarwati oge ngadon malik kadese jeung kawalahan kudu jadi lawan. Curela, celeng, wuk, hiu, tang, jebrot, des. Malah harita mah ngadon Sekarwati anu kadenge ngagero kaget jeung nyeri. Sabab manehanana bisa nyingkahan jeung nakis sabetan sabuk inten anu milik Aji Garba. Tapi tajongan Aji Garba harita aya nu teu kanyahoan, harita jol ngahantem kana kekemplongan Sekarwati. Lebok ku Andika sia Sekarwati. Aji Garba nyerengeh seuri. Asa menang angin meureunan anu jadi lawan bisa kabeunangan ku panerajang manehna. Aji Garba leukeun nyelang heulang ngaleret ka palebah tarungna Kartiwa anu kiwari keur dirangseg tuluy ku panerajang Mayang Sakti Katut Jayakasta. Curela, jleng, kolebak, plos. Katempuh harita jirimna Kartiwa linghas nakeranan. Terus kokolebatan nyingkahan panerajang tinu jadi lawan-lawanna. Jeung sanajan Mayang Sakti Katut Jayakasta ngalonjatkeun gerak ilmu silatna, tapi tetep teu acan aya kelemeng-kelemengna acan maranehanana bakal bisa ngunggulan kana kesaktian Kartiwa. Tapi sabalikna nalika Kartiwa ngalakukeun panerajang balasan, antukna Mayang Sakti Katut Jayakasta teu bisa nyingkahan kana panerajang ti Kartiwa. Mayang Sakti jeung Jayakasta silih susul pating galero nahan kanyeri. Bari pating barang kieung awakna ka tukang. Lantaran anggota badana terus dihantem ku tonjokan, tajongan jeung peupuhan ti Kartiwa pilih genti. Duak, cekuk, cerebek, duak, des. Jengkang, pangkieung, jari jeug. Aduh, au, Aji Garba nalika nempo Mayang Sakti jeung Jayakasta anu kabeunangan ku panerajang Kartiwa harita ngagalecok dina jero hatena. Kurang ajar Mayang Sakti jeung Jayakasta, bener-bener kadeseh pangartina ku si Kartiwa. Aing kudu buru-buru nganggeuskeun lumakuna ieu tarung taya cara kieu meuy. Pikeun terus ngabantu Mayang Sakti jeung Jayakasta anu terus kadeseh ku si Kartiwa edan. Sekarwati ayeuna cuang pungkaskeun ieu lumaku tarungna teh. Sekarwati gancang gerak kaluarkeun ilmu pamungkas pikeun nangtukeun saha anu leuwih unggul antara urang duaan. Sekarwati, hayo. Aji Garba jadi tuluy nangtukeun sikepna, manehanana hayang mungkas lumakuna tarung ngelehkeun Sekarwati sabab hayang ngabantu Mayang Sakti Katut Jayakasta anu kadeseh ku Kartiwa. Pok kadenge Sekarwati cumarita. Hug Aji Garba,
Taya bayan napikeun dewek mah deuleu. Hayo. Juang pungkas ieu lumakuna tarung teh Aji Garba. Tembal Sekarwati langsung nya tujuan serog. Sekarwati langsung ngawangun pasangan dina jurus pamungkasna. Harita akur Aji Garba oge serog ngawangun pasangan. Heup, hiet. Aji Garba teh ngomong deui. Manehanana tembong langsung ngawangun jurus ilmu pamungkasna. Kituna teh sabuk intena terus dibelitkeun deui kana cangkeng ku manehanana. Ningali kitu atuh Sekarwati ge jadi suwerti. Yen anu jadi lawan memang ngajak tarung pamungkasan. Bari naon? Bari lemor tanpa make pakaran. Ku kituna Sekarwati ge gancang. Manehanana ngasupkeun deui keris pusaka naga genina kana warangkana anu nyelap dina balik bajuna. Bari serog Sekarwati gancang ngawangun jurus ilmu pamungkasna. Bari dibarengan ku ajianana nyaeta ajian semu gunting. Ajian andalanana warisan Teh Eyang Tirta Jagat. Sedengkeun Jayakasta ngareret ka Mayang Sakti anu harita sarua karek bisa marancuhkeun deui tangtungana. Bari pok Jayakasta cumarita ditujukeun ka Mayang Sakti. Tingali Nyai Aji Garba jeung Sekarwati rek tarung dina puncakna. Aya salahna deui lamun urang oge ayeuna pikeun mungkasna ieu lumakuna tarung. Kumaha Nyai? Hade Kang, abi oge satuju Kang. Leuwih hade ayeuna cuang pungkaskeun we ieu lumakuna tarung. Jeung kumaha Andika Kartiwa? Lamun mah seuk ieu tarung urang pungkas, sarua Andika siap pikeun mungkasna ieu lumakuna tarung ha? Tembal Mayang Sakti bari terus neuteup ka Kartiwa anu harita gancang nembalan. Kumaha hadena we kuring mah nuturkeun kumaha di kaduaan Mayang Sakti. Hade lamun kitu mah. Hayu Nyai. Hayo urang rangseg, ulang serang eta si Kartiwa dina jurus pamungkas. Hayo urang gabungkeun kekuatan urang dua Nyai. Mayang Sakti jeung Jayakasta tetela sarua dina ngagunakeun ilmu pamungkasna. Henteu ngagunakeun deui sabuk intena estu lemor. Sabuk nama pada dibelitkeun deui kana cangkengna. Srog katempo Kartiwa manehana ngawangun pasangan dina ilmu pamungkasna harita teh. Hiya katempo 5 jirim anu aya di eta patempatan harita bersiga meunang ngatur we. Badana pating jorelat, pating kalayang, sarta pating galero handaruan. Disusul ku sora ngabeledagna kekuatan puncak anu bentrok ngaliwatan leungeunna sewang-sewangan. Lir ibaratkeun sora gelap saleser we. Jagat oge ngadadak asa inggeung harita mah. Jorelat, jeleng, kolebak, beledak, jengkang, koleang, ketebut, jaring jeug. Badana Aji Garba harita nu pangheulana ngoleang ka tukang. Terus ngagedebut kana lemah. Bari ngutahkeun getih hirup lalambaran sarta ngagrau panjang. Disusul ku badana Mayang Sakti jeung Jayakasta anu nasibna memang sarua. Pating jarengkang terus rubuh maring lemah sarta ngarutahkeun getih hirup lalambaran sabab kabehna terus pada nyandangan tatu di jero anu cukuparna. Sedengkeun Kartiwa jeung Sekarwati mah mangsa badana pating jarengkang ka tukang jeung pating kalayang ka handap teh henteu tuluy larupu, tapi tuluy pating jari jeug ka tukang 5 lengkah. Mangsa 2 dampal sukuna masing-masing narapak kana lemah. Katempo tina sela-sela juru bibirna ngalei getih haneut seger keneh. Aduh teu kunaon Sekarwati, akang mah capek ieu teh. Aduh napas rada ngahega kieu. Syukur Kang, abdi teu naon Kang, sami nganukur capek jeung kada leuleus kieu tuur Kang. Nam atuh
ayeuna mah Sakarwati cuang silih pulihkeun heula kakuatan Sakarwati. Nya Kang, ayo. Kartiwa jeung Sakarwati mah duanana terus neangan tempat pikeun nyampurnakeun deui kakuatanana masing-masing harita teh ku cara diuk pahareup-hareup. Sabab saeutik gedena maranehna oge bisa ngarasakeun jeung sadar yen maranehna duaan harita memang geus nyandangan tatu di jero ngan henteu ari parna mah beda. Seperti Mayang Sakti Jayakasta Katut Aji Garba anu ngalaman tatu di jero anu kalintang parna sarta saterusna mah katempo dua dampal leungeunna Kartiwa jeung Sakarwati terus paantal diantalkeun ngahaja nalika duanana geus dariuk pareup-pareup marengan kana hawa murni anu tuluy ngahiji sarta terus nyaliara kana sakujur badana sewang-sewangan. Jeung teu lila kituna teh duanana geus carangkat deui tina dariukna sabab duanana memang geus pulih deui kayaanana beda jeung pihak lawan-lawanna anu katembong karak bisa harudang deui tina ngagolerna lantaran tiluanana memang geus nyandangan tatu di jero anu kawilang parnana. Pok kadenge Mayang Sakti anu cumarita ditujukeun ka Kartiwa jeung Sakarwati. Kartiwa, Sakarwati, tulungan kuring tiluan teu kuat jeung teu mampu pikeun ngaleungitkeun deui ieu tatu di jero. Kitu ceuk Mayang Sakti cumarita bari sumengir nahan kanyeri. Kartiwa jeung Sakarwati tembong duanana terus nyalampeurkeun katil urang jalma anu jadi lawan tarungna. Kadenge Kartiwa cumarita hampura kuring duaan Jayakasta Mayang Sakti oge anjeun Aji Garba. Arajeun tiluan ayeuna jadi nyandangan tatu di jero alatan ijen jajaten ngadu wawasen jeung kuring duaan tadi. Ceuk Kartiwa dari anak keranan. Tedenawan Kartiwa. Ieu memang geus jadi katang tuan dina pertarungan jeung ayeuna kaula tiluan estu bener-bener ngaku eleh jaten ku di kaduaan khususna di paguron sabuk inten kabeh bari tatalu patuh kadiri anjeun duaan eta geus jadi katang tuan jeung iklar kaula tiluan sing sajalma anu mampu ngelehkeun tilu jagoti paguron sabuk inten mangka pihak paguron sabuk inten bakal siap jadi abdi satiana. Kitu harita tembalna Jayakasta anu jadi iklar siap jadi abdi satiana Kartiwa jeung Sakarwati. Da memang para miarsa eta paguron sabuk inten mahana iklar sing saha jalma anu mampu ngelehkeun tilu guru paguron nyatana Mayang Sakti Jayakasta Katut Aji Garba tinang tuh pihak paguron bakal serah bongkokan bakal taluk ka jalma anu geus ngelehkeunana. Harita hal eta teh tumiba pisan nalika kudu adu hareupan jeung Kartiwa Katut Sakarwati. Pok kadenge deui Mayang Sakti anu cumarita. Bener pisan Kartiwa. Kuring tiluan ngaku eleh aranjeun duaan anu memang kakarak ayeuna kuring tiluan manggih lawan nu hebat ilmuna. Kartiwa ngadenge caritaan titilu guru paguron sabuk inten seperti itu. Pok Kartiwa cumarita keur kabeneran we ieu malur kuring ayeuna keur aya di pihak anu unggul sabab kuring oge sadar
yen aranjeun tiluan teh kawilang hebat elmuna. Daseg lamun mah kuring sorangan-sorangan mah yang hareupan atawa hiji lawan hiji geus pasti aranjeun tiluan anu bakal mampu ngarubuhkeun kaula duaan. Kitu tah Mayang Sakti, Jayakasta, Aji Garba. Katempo Sakarwati oge ngilu cumarita. Tah, bener pisan. Caritaan Kang Kartiwa teh henteu salah. Sabab tadi wae kuring mangsa yang hareupan Aji Garba geus ampir kawalahan kuring teh. Sakarwati nyambungan ku caritaan. Nya, geus wae ayeuna mah. Cuang ubaran heula eta 3 jalema teh Sakarwati karunya Kartiwa ngaharewos ka Sakarwati. Nya tukang, abdi satuju lah kumaha saena cek Akang. Sok Mayang Sakti, kukuring ayeuna cuang bantu pikeun mulihkeun deui kakuatan. Oge anjeun Jayakasta, ku kaula dipulihkeun sarta anjeun Aji Garba wayahna rada telat di ubaranana. Lantaran anjeun mah tatuna leuwih berat tibatan nu tiluan sabab kabeunangan ku ajian semu gunting milikna Sakarwati. Sok wae eta mah ubaran saheula we lah. Penting anu sejen heula we sina pulih Sakarwati Kartiwa. Kitu ceuk Aji Garba. Gancangna carita Sakarwati jeung Kartiwa jadi sibuk ngurus eta 3 jalma. Mimiti Jayakasta heula jeung Mayang Sakti anu dipulihkeun kakuatanana. Sinadariuk nonggongan ka Kartiwa jeung Sakarwati anu nyekelan kana walikatna Jayakasta jeung Mayang Sakti pikeun nyalurkeun hawa murni. Jego Jayakasta jeung Mayang Sakti kadenge baratu pating jarego sarta katingali ngarutahkeun getih hideung jeung kental. Ohe golok-golok masing-masing 3 kali ngutahkeun getih hideung lalambaran. Sanggeus ngutahkeun getih hideung mah duanana katingali getihan deui beungeutna henteu sepa pias kawas tadi. Laju narangtung Mayang Sakti katu Jayakasta nempukeun Aji Garba anu rek diubaran ku Sakarwati jeung Kartiwa babarengan. Kartiwa ngantelkeun 2 dampa leungeunna kana walikatna Aji Garba anu diuk di tengah. Sedengkeun Sakarwati mah ngantelkeun 2 dampa leungeunna kana dada kenca katuhuna Aji Garba anu kulitna atra jadi geseng hideung sabab tutung akibat kabeunangan ku ajian semu gunting. Delila Aji Garba jego manehanana batuk 3 kali mangsa ngutahkeun getih hideung jeung kental. Sok Aji Garba, ayeuna mah kakayaan anjeun geus mimiti pulih deui tina tatu di jero. Kari tinggal nyampurnakeun deui sakali. Eta mah ku sorangan ge bisalah engke di tempat aranjeun sakabehan. Ayeuna mah kuring jeung ieu adi kuring Sakarwati rek nuluykeun deui lumampah. Hampur ayeuna bisi tadi kuring geus natuan kana di katiluan. Kitu ceuk Kartiwa bari ngaleret ka Sakarwati ngajak mangkat ninggalkeun eta patempatan. Pok kadenge di cumarita Kartiwa jeung omat deui mihape. Mun panggih jeung jalma sejen anu sarua boga karep hayang ngajajal pangarti. Kaula jeung Sakarwati omat pangnyaramkeun ku aranjeun tiluan. Lain kunaon kuring duaan mah. Geus hoream loba musuh teh. Cukup aranjeun tilu anu terakhir jadi korban tina tarungna ieu urang sabab bisa embarakeun ku pihak kerajaan Tumariswana. Nya heug bae Kartiwa Sakarwati sabisa-bisa kuring kabeh baris ngahalangan ka jalma anu memang boga karep ngaganggu ka aranjeun duaan. Jeung deui aya salahna lamun aranjeun duaan bakal dianggap dulurku kuring tiluan. Panto paguron sabuk inten bakal terus muka salilana pikeun nganti kadatangan anjeun duaan
iraha bae oge datang nak siap diterima ku kaula tiluan. Kitu cek Mayang Sakti. Oh kadenge Sekarwati anu nembalan. Syukur atuh Mayang Sakti. Kuring jeung lanceuk kuring kacidareusna. Kusikep aranjeun tiluan ayeuna anu daek nganggap dulur ka kuring duaan. Lain kitu Kang Kartiwa. Bener pisan. Kuring ngarasa bunga kusikep aranjeun anu memang boga jiwa nyatria sarta bagja dianggap dulur ku aranjeun tiluan. Hayu Sekarwati cuang lumampah deui. Nya, hayu Kang. Geus kitu mah Kartiwa jeung Sekarwati mungguh lugina hatena bunga lantaran tiap anu nguji pangarti ka dirina geus 2 kali henteu nepi ka kapapanjangan. Malah akhirna mah kabeh ngaraku dulur sok sanajan isuk pageto bakal aya deui jago anu sejena kudu disangareupan ku mareha duaan. Tapi eta kaayaan teh deui henteu matak sentar hate pikeun Kartiwa anu nyang hareupan eta masalah. Sarta tapi dina kaayaan keur kitu ujuk-ujuk waktosna kabujeng seep wadia balad ate official. Keun atunya insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Hayu